ce, iya kermetikan sereh. Ari ece geus di mana? Ieu eta tos di pasar. Oh, geningan loba balanjana oge ce. Nya ieu teh meuli bahan jang nyeun gorengan. Oh, jualan gorengan enak mah ce. Pantesan atuh tiap sore asapinu wae anu meuli ce. Nya cak keur payu-payuna loba nu meuli. Di tempat-temponya geus saminggu ieu rame wae warung ece nya. Nya eta nu meulina oge lolobana penggemar si Aldebaran jeung Andin. Nah, bisa kitu ce. Nya eta peda warungna ku ece di ngaranna. Di ngaranna naon kitu ce? Warung gorengan Ikatan Cireng. Wae tunuh dede teh. Jon, teu sare dede teh. Asa ungah peuting dede mah kurang sare. Dede teh geus dugem Jon jeung babaturan. Ungah peuting. Oh Jon mumpung ora keneh. Sok dugem di mana? Pokona mah kabeh dunia hiburan malam geus kajamah ku dede mah. Resep atunya? Resep pisan Jon, komodeui nu dijena teh hade. Oh, dede warawuh jeung kabeh DJ. Nyawawu atuh Jon. Atuh gauh oge ka DJ Anur. DJ Anur, saha eta teh Jon? Ah manya apa eta kacida kasohorna? Saha? Cik saha eta teh atuh Jon? Mantan pelatih Persib Bandung. Nani lila-lila teh meuli kecap teh otong. Eta mak melina kaharep ke minimarket. Nah kitu di warung nawa otih. Nah aja we mak melina ke minimarket. Kejauh-jauh atuh otong. Rame mak di minimarket mah aya TV badag. Memangna kumaha kitu tong? Setiap gerak gerik otong aya di TV eta. Bawa mah otong teh artis. Otong mah CCTV eta mah otong. Mana nai? Ya ka dieu ka kandang domba ye. Geuning ilahin heuh. Geuning di dieu teh. Teu ka mana nai? Ah henteu. Kebeneran we libur gawe. Gawe di mana kitu nai? Pabrik di Tecaekek. Lumayan jauh atuh. Naik naon menit gawe? Ah biasa we don kana sepeda. Lumayan capek atuh naik kana sepeda mah. Justru ngeunah karena sepeda mah. Ngeunah kumaha naik ya? Ye. Lamun panas teu kahujanan. Lamun hujan teu kepanasan. Jadi didinya hayang cager penyakit mah kolesterol, asam lambung, kista, kanker. gampang Cirgo bang bocil tungalah katu Penyakit mah radang usus jeung tenggorokan minum kunyit kuning instan. Lamun abus angin jeung nyeri persendian minum jahe merah instan. Lamun kanker jeung kista minum kunyit putih instan. Tah lamun penyakit hepatitis jeung kolesterol minum temulawak instan. Kabeh ieu diproduksi ku minuman tradisional warisan Aki. Wah nuhun ari kitu mah Ki. Ulah tuh Jang.
Di mana toh? Tawa nggak beli dengan sangu. Beli dengan sangu di mana toh? Tawa di warteg nu murah we wa. Nah, emang si mate masak. Henteu wa gasna kudu beak, jadi teu bisa masak. Duh, karunya. Nyawa otong geus teu kuat lapar. Ya juga tuh gak dahar di salati. Nyawa otong lamun keur lapar kita sok ingat omongan Doraemon. Omongan Doraemon kumaha ri otong. Hoi, meling-meling sangu. Baling-baling bambu tong. Ya, ambu, lamun dititah milih, ambu rek milih seblak lada atau janji manis. Ambu mah mending milih Seblak lada. Nah, ambu, sabab mending kena nyeri beteng daripada nyeri hati. Teu kabita ku batur deh. Kabita kumaha, Cek? Eta gini udah daftar jadi PNS. Kabita mah kabita, Cek. Terus nah teu ngeluan daftar. Atuh ke otak dede mah moal ka udag, Cek. Apa PNS mah kudu palinter. Ya sih deh, tapi dak cuma gampang yang diangkat PNS mah. Boga urang jeronya, Cek. Antu, Gampang kumaha atuh, Cek? tinggal pingsan we di harapan PNS. Engkau ge diangkat PNS. Di pangku, Cek. Mak, kunaon juga nu sedih gitu? Mate saredih abah. Sedih kunaon ari emak? Ih maka nyataan anu kudu ku emak ditarima. Sok nyarita ka abah, emak sedih kunaon? Ternyata Naon ari emak? ternyata abah. Ternyata naon? Ternyata ayahku adalah suami ibuku. Neng kunaon jika nunggu ceri? Nya, Cek. Wak neng mah meni sedih wae. Nyari kumaha teu sedih atuh, Cek. Salaki ngapoe ngan nyeri hungkul. Ceraikeun wak neng. Geus aya niat eta oge, Cek. Ngan karunya ka budak atuh da. Daripada wak neng ngabatin. Nyakeun we, Cek, rek dilakonan. Hayang nyahona kuatna nepi ka mana. Nya atuh kumaha wak neng weh. Tapi lamun wak neng sedih wae, ajak ngobrol salaki wak neng, terus tanyakeun kumaha, Cek? Ieu teh rumah tangga atau rumah duka? Kayaknya zaman enak mah ngarareunah. Nah kumaha kitu, Jon? Kabeh serba online. Online naon? Ojek online, belanja online, nepi ka diajar oge online. Heeh, Jon, ayeuna mah serba berkembang ku internet. Malahan mah peuting aya nu leuwih parah. Para kumaha kitu, Jon? Ojon ngawe ADD tapi teu dibales-bales. Padahal dede keur online. Cek Nur. Abah, Pasti mana, Cek? tos di warung Waoti meuli sambeleun. Abah keur naon di dieu sorangan? Ah, geus we, Cek. Cek, abah Cek teh orang kesehatan. Kumaha gitu? Abah teh rek konsultasi ka Cek. Konsultasi naon? Abah teh keur galau, Cek. Hayang eureun ngarokok. Teu kudu galau atuh bah yang eureun ngarokok mah. Mun Abah can pernah ngarokok, ulah sok coba-coba, bahaya cek pamarentah. Tapi pan, abah mah Cek geus kagok ngarokok. Tapi ayeuna sieun paeh. Gampang atuh bah, geus kagok ngarokok mah ulah sieun paeh. Ya kumaha gitu, Cek? Tinggal seungeut deui we panaya korek.
ngahulang gitu. Sedih cek, lamun diceritakeun mah cek. Sok atuh cerita ka ece aya naon Jong? Jadi nanti Ojon teh keur deket jeung awewe cek. Ya terus kumaha gitu Jon? Ojon teh bogoh pisan ka eta awewe cek. Nya Ojon tinggal nyatakeun cinta atuh ka awewena. Geus nyatakeun tapi ditolak. Mantakna Jon, denge omong kolot teh. Omongan kumaha? Sok gerak Ojon tempo Google Map, me Ojon nyaho arah. Tempo jam, me Ojon nyaho waktu. Terus kumaha deui cek? Terus Ojon tempo kaca, Supaya naon eta cek? supaya Ojon tahu diri. Pak Neng, nahanya lamun lalaki sok disebut kaum Adam. Nyanya tuh soalna lamun lalaki nulungan awewe pasti weh. Pasti naon ari Waneng? Pasti Adam maunya. Cen, Lamun kanker jeung kista, Yuk, turun dulu yuk. Supra action. aduh ya Allah. Kamu kerja kista. Lupa wah. Yuk cepetan. Gak usah lupa. Ya, action. Action. Go. Mana nah? Iya ka dia we ka dia kadang-kadang domba. Bro. Ya, ngomong nah. Ya, dimimpi dulu yuk. Oke. Ya.